usum corona tehnya tengenah sakola libur wae papanggih jeung babaturan hese. Tapi aya hikmahna Ki maneh teh. Emang hikmahna nonton Bapak urang jadi bersihan ayeuna mah Ki. ubah leungeun wae nya. Lain ngubah leungeun wae Ki. Yeuh, dengekeun. TV, radio, HP urang, HP indung urang, motor. Iku mbah tun. Lain Ki dijual. Oh, jangan terbalik pisan goblok. Mang, ya sudah urang tadi teh di dieu. Sedang mana mas? Tadi nu di dieu sudah urang nu bermerek. Sedang di mana? Hari tadi yuk. Anu mahal. Tinggal itu Mang sudah urang tadi di dieu. Nyari mas ente, kenapa di dia? Kenapa? Aslinya jangan mau bohong atuh. Ah, saya mas mau buah bohong. Kenapa senda bae lagi ah. Tuh Pak Ustad nanyakeun. Pak Ustad tinggal di sendal urang geus leungit wae di dieu. Maknya pahili meureun mas. Saha paili teh Pak Ustad? Orang mana? Dikadek sak urang. Si mas mah pahili teh pagentos. Wah, sade eta Pak Ustad. Wah, duana dikadek kagok teuing. Wah si mas Mario ah. Baliklah mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ustad balik. Balik. Sarua. Ah, ngapa nu ngana gelieur? Yang tapal bahasa mah lieur. Pak Ustad, Mang, ieu kumaha urusan jedal urang di dieu.